Agusnya. Motor teh hirup-hirup deui. Agus. Agus. Gus. Gus ini Gus. Gus. Kunaon, Bre? Motor aing teh hirup-hirup. Gus ini Gus. Gus. Sini sebentar Gus, udah gak hirup-hirup nih. Gus. Apa ini motor ya? Kunaon sup, udah dibawa kadinya, pukul loba jin di dinya teh. Tuh dibawa ka dieu atuh da, dibawa ka dieu atuh da. Gus, gimana Gus nih? Gak nyala-nyala. Terapkeun atuh. Tuh itu nama cot. Oh, pantesan dasar bodoh kamu. Mau dibawa ka dieu, bawa ka dieu. Aya jin di aya jin. No. Agus ternyatuan ya teh. Tikus ruk. Joki tuh udah motor teh ah. Terus orang sorong ka Gus, ka tukang. Panggul ka deui tuh, hese. Tuh, aya wae maneh mah. Berat Gus. Mah ya teh. Sorong Gus. Sorong. Wah, aing orang ngirupan Gus. bisa henteu. Bisa cing ngirupan. Orang yang apel kan malam minggu balokir. Alah, sia. Aing mah. Ayo baju tuh, urang ge kumaha tuh? Gus tuh. Ngait Gus. Baju orang mah huntu biar ngait ini. Bisa teh mah motor teh. Kapan maksud teh? Urang tadi ka didinya ulin. Aya neangan saung betah yang ngobrol. Hayu atuh. Alah, ya edan motor teh ah. Naon ieu teh motor naon ngaranna atuh? Buta apa lu Ieu karek nempo. Cukup tahan gitu kan. So. Gas bre naik. Capek Gus euy. Orang ngobrol yuk lah, tambah kesel bari minum. Ayo. Seueuh euy. Di mana tuh? Suruh motor deui satik ya. Baju aing ieu aduh. Ya berak deui duduk dia ya. Ayo Gus. Gara-gara tiguling ah. Gus. Boleh ah. Berak yang ngobrol heula. Ayo nam. Ayo. Apaan burit deh. Lain tadi didinya kamari ka mana? Terima kasih yang sudah nonton di channel kami di NCP 174. Jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe. Naon sih? Subscribe. Subscribe. Atur nuhun.